Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra ma sa'ibid dunya waddin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepayunan pengatur waktu pembawa acara anu dipihormat, mudah-mudahan mantena di dunia ugi ka akhirat sing aya dina rahmat sareng ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Kapayunan guru-guru sing kuring guru urang sadayana, kasepuhan sing kuring kasepuhan urang sadayana. Punten tetiasa diwincik namina hiji-hiji tapi tengirangan penghormatan ti sing kuring secara pribadi. Punten kadeueuh tunda kanyaah hormatan ti anak kanu jadi kolot ti rayi kanu jan pendoa. Pasan hiji temenan. Sahandapkeun ka sabaraha hiji. Anu langkung genah manah tunangan bahasana murid dan jantan guru-guru dia. Mahakin ibu-ibu bapak-bapak kejamaah melalui ridho. Guru-guru orang di dia musepuh yang anom. Mudah-mudahan malam kena sing dipanjangkan ku Allah yuswana. Sing disarehatkeun lahir batin. Amin. Langkung-langkung dibarokahkeun ilmuna. Sarta mugi sing digampilkeun ku Allah milik rezekina. Mudah-mudahan sing saleh-salehah katurunan-katurunanana. Sing saleh-salehah murang-kalih didikna. Kemanapun mereka berangkat, dimanapun mereka berada, kita doakan bersama. Semoga ada dalam lindungan keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma muara raya pilih bapak kepala desa, bapak RW, bapak RT, ketua pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemuda. Bagi malam tenang hayat daya malah masyarakat sepak terjang masih menjadi amal ibadah yang ditampi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, santriyin, santriyat, yayasan Nurul Iman Al-Islami, dipimpin guru-guru orang yang mulia di dia dan usari oke dipihormat. Nampak doa diabdi kami jamaah, mudah-mudahan jamaah cing paranyang yuswana sing sararehat lahir batinah, berkah ilmu, berkah milik rezeki, lancar usaha dan lancar segala rupa urusanana. Itu kadieu jamaah di dieu mudah-mudahan cing dipantayungan ku keselamatan ti Allah Ta'ala. Puji syukur urang haturkeun ka Allah Rabbul Ghafur, salawat miwah salam sing lumungsul ka Nabi urang nu mulia. Salami langit ngimhan bumi ngamparan daratan ngabutan panampoe ulan jeung bintang ngagindingan ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasadaya kulawargina, kasadaya para sahabatna, bae dieuna dugi ka urang sararea nu turut-tumut kana ajaran mantena. Ngariung urang penting ieu di akhirat cing ngariung jeung jami nu dihampura dosana ku Allah.
Mariung urang penting ieu di akhirat cing ngariung jeung jalmi anu ditutupan segala rupa kaaibanana ku Gusti Allah. Amin. Mariung urang penting ieu sing ngariung di akhirat dina pabayungna karidhoan Allah bari ngengengkeun syafaatul uzma di Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kenahna ngalayu-layuan kori barang karek bodong kang kana canget urut karek nyemut geus dipersilahkeun. Mudah-mudahan we berkah eta moal leutik ka hate. Rasulullah tidak suka terhadap umatnya yang cepat putus asa. Kuring mah putus asa kiai. Urut karek disulut kopi karek sauyuk canget karek bape geus dipersilahkeun. Saya tidak putus asa. Gagal di dalam. Mudah-mudahan nanti beres ngaji dibahankeun. Amin ya robbal. Kana hari ngaji mah dari dia masuk guru-guru di lebat pisin. Ieu mah nadunan pangulung we. Urang ngadoa heula ka jamaah ieu. Ridho Bapak Ibu mun urang pamaca Fatihah heula sawangsulan ridho. Pertama mari kita doakan orang tua dan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Khususnya guru urang nu aya di lingkungan. Bahkan nampi kabar geningnya tidak hikam Tikmas bahwa ternyata ku gempa di Palu, ku gempa di Sulawesi ada seorang habaib, seorang ulama yang meninggal dunia tertimpa reruntuhan masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa dalam setiap dakwah dan dalam setiap ceramah setelah MC yang saya berikan penghormatan kiai? Dalam setiap dakwah, dalam setiap ceramah, kenapa saya selalu meminta Al-Fatihah berjamaah untuk para kiai? Lah bosan. Dalam setiap dakwah, dalam setiap ceramah, abdi wani ngucapkeun ulama, kiai, kajengan, guru-gurunya ngaji, pimpinan Yayasan Nurul Iman Al-Islami, kiai urang di dieu, mereka adalah manusia yang langka. Waninya Ustaz nyebut manusia langka ke guru-guru ngaji. Ini lain mimpi, tapi dia mah bukti. Presiden Jokowi masa jabatannya belum berakhir. Calon presiden mah rame ngaranna dina TV. Beres sudah. Beres. Kamari gubernur Jawa Barat masa jabatannya beres. Calon gubernur beungeutna nembongan dina tiang listrik jeung dina tatangkalan. Bahkan di kota mengarendeng jeung merek sedot WC. Sudah kuring teh si amang eta tukang sedot WC. Bupati masa jabatan belum berakhir, Bupatieun mah loba wani nyebutkeun kitu. Pak Camat masa jabatan can tamat baheula mah STPDN, ayeuna mah IPDN. Berjuta-juta calon camat sedang belajar mungkin sampai malam ini. Pak Kades masa jabatan can beres, PKDSN mah aya. Pak RW, Pak RT hampura masa jabatan can rengsek, PRT-eun, PRW-eun mah loba. Terus kitu laras. 10 jenderal senior pensiun, jutaan calon jenderal sedang belajar. 100 dokter senior pensiun, jutaan calon dokter sedang kuliah. Tapi naon Ustaz, tapi di hiji lembur lamun guru dipunut kuno rahayu, ulama dicatat kuno kawasa, kiai mulih ka jati, ajengan mulang ke asal, sulit mencari gantinya. Leres deh. Sekali dari nanya dia maka ikhlasan hati leres henteu nyaah ka guru-guru ngaji jawab cing ikhlas, nyaah ka guru-guru ngaji nyaah naon muni eueuh kae sakitu guru ngaos ngahalaladir meni nyaah mere cenah palingan kiai teh beli HP 15 juta da jamaah nyaah mere. Kayak memang Fatihah, kena ngaji pada seueur guru di Indonesia. Di urang mah kadang siga teh berharga ustad teh, siga eueuh hargaan guru teh, siga eueuh hargaan kiai jeung ajengan teh. Ayeuna malam minggu. Aya budak moral apel ditanyaan ku kolot awewena, "Rika balik
imah nanyaan make ustad. Menentukan hari dan tanggal nikah ustad. Nyerenkeun nikah jawab ustad. Narima nikah khutbah nikah meh nyaah eta guru-guru ieu mah ngaji kitu. Tausiah dan doa nikah sing tari tausiah dan doa nikah ustad. Panganten awewena geureuneuh wah nanya itu subhanallah wasit ustad. Lain maksudnya sok minta doa ka ustad kitu meureun. Ieu mah subhanallah sok ustad. Kumaha lamun cek kuring teh me geureuneuh pada ustad. Acara 4 bulanan butuh ustad. Allahu akbar. Tapi sih kalau hargaan di urang mah guru-guru teh. Acara 7 bulanan mung mang sering rek ngalahirkeun tuh usaha teu ngajuruh tuh. Ya kan begini Bu, kadang-kadang kalau medis dokter puskesmas rumah sakit cek bahasa lagi kalau sains dan teknologi sudah menyerah kadang-kadang sok lumpat ka ustad. Nyieun cai leres henteu, nyieun tamak leres henteu. Sok lereskeun korsina ada di jalan kawin. Kadang-kadang eta pas manya hiji kursi keduaan barunya sih. Dan kita mah pas dari loyuk jeung judul lagu Rita Sugiarto 2 kursi ya gitu. Ketika mana kita mau deui? Mun serang mangsi ngalahirkeun neang mereng ngaran budak. Akikoh nu mencit domana. Dina ngayun budak maca asrokot. Acara syukuran di hitam. Acara ulang tahun syukuran kusaha. Ku ustad kasurupan. Neang ustad inung bapana pasea. Ustad rujuk deui golepak maut. Subhanallah. Ayo jangan dianggap enteng. Engke timbul pertanyaan kieu di hati. Dengan cara apa kita mencintai guru kita? Kan kitu engke. Nepi ka maot neang ustad. Urang boga CS jeung pejabat, urang boga CS jeung jenderal. Golepak maut malah lain imah pejabat, geuning nu diketokan mah imah ustad we. Leres teh Bu? Sok pikir. Iki. Tapi aneh jelema-jelema ayeuna nikah hayang di masjid, tapi geus nikah tara daek abus ka jero masjid. Leres teh? Nikah tinggal di lampu masjid hulu speaker dipakai kipas angin dan AC menyala. Wedding organizer kita merias katanya aya cocolok tuh kangge video jeung foto. Beres acara nikah sudah aya nu datang ka ustad. Ustad, ajengan pade kaem sesepuh masjid. Wios bulan ieu mah bayaran listrik masjid ku arti era dipake hajat pribadi. Aya nu kitu. Palingan hese maju Islam teh kusabab umat Islam nasorana eueuh kepedulian kana tempat ibadahna. Nikah hayang di masjid, geus nikah mun ka masjid. Ieu budak meunina anu ngajina meureun petot sarua. Pas beli budak oh, meninggali kuring lain juri jangan dimarahin. Nanti guandeun sing saleh bageun. Amin, amin. Buat didikan lagi hikmah haji jam. Tak aneh aya budak cicing tinggal aya nini budak hayo jajan cilok. Nih laku nu dagang sing barokah amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Nikah hayang di masjid, geus nikah mun ka masjid.
ngaji rutinan anti berjamaah kala dielingan dina rutinan kalakah cengir nuhun kiai nyuguhan kopi bukan ada yang maces doakeun nyuguhan kopi sing ka Mekah amin sing ka Mekah amin komo lamun jeung udud nama sing 2 kali ka Mekah geus di jero tong sok eta mah doa bener ngage doa kacanya ustaz ngaji bari ngudud terus aja tong sok ngariweukeun umcan balik deui dielingan dina rutinan jadi ijid ka masjid didakwahan dina mingguan kalakah nyangangan kitu ning jelema ieu nikah tadi teh hayang di masjid ari geus nikah kuat mung abus ka jero masjid ka guru jadi bandu ka ulama jadi nyewa ka kiai jadi benci ka adenan ngabenyengan sakalina ka masjid berjamaah nyalut berjamaah cicingna teh hareupeun imam jadi mayit teh itu pikirkeun dawuh deui makmum nu cicing hareupeun imam adalah mayit so ayeuna urang cuma nu keneh berjamaah kisah teu leung teh urang cicing hareupeun imam mah teh dijejak jujur urang sakalina ka masjid jadi mayit ngariweukeun batur berjamaah teh digotong di kusararea muncul pertanyaan tadi dengan cara apa kita mencintai ulama dan guru-guru kita hiji anu tos ngantunkeun alam dunia doakeun ku jamaahna peupeurieun keur jumeneng urang ka indung ka bapa ka guru teu bisa mulang tarima peupeurieun keur marantana aya ulang musingkeun mujukeun penting ieu mumpungkeun ngariung doakeun anu tos ngantunkeun alam dunia sing aya dina tempat anu dihujanan ku nikmat Allah amin jauh menang keneh doakeun guru-guru urang mudah-mudahan para anyang yuswana bari sehat lahir batin atau lamun guru-guru urang para ustad kabeli motor tuh atoh lagi cok lamun guru-guru urang kudu dilebet kabeli mobil siap jamaah ngaji yasin beuki kurang di urang malah lobana teh kitu ustad beli motor anyar urang mah paktaran teu ngarti deui ku ustad beli motor gawe naon bawa kas pon kana kolomba tah eta goreng patut mah bukan eta mah babasaan doakeun urang pan kitu ning batur ganti tiung urang pan ngaharurung kunaon mah teh daerah nih ya tetangga mau ditiung paling kudu pusing nya sok ya pamajikan tetangga kereuneuh liwat urang nepak tarang dengar ti sia tareuneuh diri atuh kan mah ada urang urang hijrahkeun mun kitu guru-guru orang jarum menang sekali dicing panjang yuswa bari sehat walafiat. Dengan cara apa mencintai mereka? Hadiri majelis taklimnya cinggar ratong ngaji bapak-bapak ibu-ibu mumpung guru orang araya keneh ikuti patwa-patwanya minimal mencintai mereka itu yang terakhir nih minimal doakan mereka segitu abdi doakeun marantana sing aya dina rahmat kaberkahan kasalamatan ti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kadua urang ngadoa bilih ti ama diantawis jamaah nu hadir penting ieu nuju diuji ku panyakit dicoba ku panyawat nu zahir nu batin nu medis nu non medis terlihat tidak terlihat. La syifaa illa syifauhu. Eueuh ubar jeung kacageuran anu mujarab kecuali illa syifauhu kecuali ubar jeung kacageuran ti Gusti. Hayo sehebat apapun sains dan teknologi, secanggih apapun ilmu pengetahuan, jual imah, jual sawah, gadek mobil, gadek motor, berobat ngaler ngidul ngetan mulon, neangan kacageuran. Lamun Allah can ngijinan kudu nyageurkeun hiji jelema saha di dunia ieu bisa mere jaminan cageur. Teu urang malah haula kabeh oge. Sok urang penting ieu bisa kieu teh realisasi tina haula. Ngan hanya kali urang ngalah teh can di manaan lahaula teh urang mah can bisa diamalkeun can di aku ku hate karek selot biwir urang mah lahaula teh depan di urang mah lahaula teh tibang dipake tilu hiji dipake pujian ku barudak pirang-pirang segitu ge udah meh magrib nih lahaula
Bajing atuh bantuan. Illa billahil aliyil azim. Illa billahil. Ayo ku urang teu hatina namanya aku ku hati urang tinggal mah hijrah saeutik teu aya sareng sekali deui meh ngaku teu aya daya sareng teruskeun angin kupi pitulung saha diarana aku alhamdulillah pangkeun jeung hatena panging kupi tulung mah hiji di urang mah tiba dipake pujian sohor di Karawang jelema tarik ningalna geus mageuning ku Allah dicabut dayana dicabut upayana gorepat jadi mayit nu tarik ningang teh ngaplek di mandian leres teh dua di urang mah lahaula teh dipake dulu waninya saya kasih itu kahal kasih aja dua teh di urang mah lahaula tilu di urang mah lahaula teh ku ibu-ibu dipake nganyuk kecil udengnya aja baskom 70.000 makanya 12 tahunan lahaula teh nganyuk apa kasih gitu makanya Hafiz jadi lahaula teh dibangun pakai gelut jeung dipake nganyuk meminang nuju ngarekam candi aku bahwa kita itu tidak berdaya. Eueuh jelema nu kuat cek ngabege nu aya dikuatkeun ku Allah. Eueuh jelema nu pinter nu aya ge dipinterkeun ku Allah dipunjulkeun. Woi Eueuh jelema nu beunghar nu aya ge dibeunharkeun. Eueuh jelema nu mampu kabeh ge dimampukeun. Contoh di dieu masuk mawa mobil. Urang nu hade jeung mawa mobil bisa nyiap batur, bisa we aya jawaban ti jero, beuteing batur nu ngelehan. Urang bawa motor disiap 7 sekali motor mobil lengkap lain tukang bakso atunya kebatur pada dorong nyiap 200 siki ke bawah hari bukan kita yang hebat namun dina kitu ge sok mikir saeutik beuteing batur nu ngelehan jadi salamet saya menjamaah datang ti imam mawa panyawat berkah ngaji beuting dieu mugi ku Allah cing didamangkeun panyawatna upami mustamiin mamustamiin sumping ti bumi masing-masing mawa panyakit berkah ngaji di dieu mudah-mudahan ku Allah cing diangkat bari didamangkeun penyakitna menjamaah datang di imam mawa kapusing mawa kabingung mawa kasusah cing nyingkir kapusingna cing jauh kabingungna cing nyinglar kasusahna menjamaah datang di imam mawa kapuek hati berkah parawis tadi anak-anak kita yang soleh dan solihah amin berkah tadi tawasul berkah lantunan ayat suci Al-Quran ku kiai mudah-mudahan cing nyaangan syariatna kana hati urang sadayana lamun jamaah datang di imam mararawa hutang itu narana itu ayo ngomong pambayar pun cuning wow kuring ngecang lemong tinggal di mana samaraha itu kudu kieu ngaji ayeuna mah nu dagang nu tani nu kulit nu bisnis naon bae usahana urang Karawang wetan ieu Karawang wetan itu nya mudah-mudahan cing lancar usahana cing berkah milik rezekina sehingga kalau besok lusa kita meninggal dunia semoga terbebas dari urusan utang piutang doakeun barudak urang nu pamegat sing jadi barudak nu saleh doakeun barudak urang nu istri sing jadi generasi anu salihah tong kudu muluk-muluk ngadoakeun mah kitu we kolot kanu jadi anak modal nama soleh jeung solihah lain ulah nu sejen eta modalna doa kolot seukeut diri ibarat doa nabi kanu jadi umatna ceuk kolotna asep geulis didoakeun maneh ku mamahku bapa sing jadi menteri tingali doa kolot seukeut rakedep ieu budak jadi menteri ngan teu soleh geuning korupsi didoakeun sing jadi pejabat rakedep da doa kolot mah seukeut ngan teu solehah geuning wani mau duit raya tapi kalau mereka modalnya soleh dan solihah kedepannya di mereka mau jadi apapun insya Allah cek urang Karawang wetan mulus rahayu berkah doakeun ka Syekh cing Panjang Yuswa dikuatkeun iman Islam amin doakeun santri-santri di dieu santriin santriatna mudah-mudahan sing jadi generasi anu bisa ngangkatkeun derajat urang nu jadi kolotna di dunya ila yaumil qiyamah amin ya Allah doakeun anu mareujeunna di dieu seueur pemuda seueur pemudi geuning tuh
Doakeun ku abdi anu nuju sakola cing kengeng ilmu nu manfaat. Yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi didoakeun cing dibarengan pemilik rezekina. Anu tos gaduh pakasaban pemuda-pemudi didoakeun cing berkah pada melanana. Yang belum punya pekerjaan jangan putus asa. Hari ini kita gagal, besok terus berjuang. Moal insyaallah abdi bahasana yakin Allah akan mempertemukan kita dengan pekerjaan yang barokah dunia akhirat. Anu geus boga kabogoh didoakeun ku abdi cing bager kabogohna. Anu terhambat apel malam minggu ku sababiah pemitohaeunana kudu setor wae kudu 2 bungkus. Mengpeung keur tabligh doakeun cing eling pemitohaeunana. Nu can boga kabogoh. Ngeang atuh. Sebenarnya hari panggih di pengajian mak itu maksudnya hari panggih di pengajian mah mau asal wajeng panggih di dangdutan yakin kuring sabab pada boga wudu meureun kabeh oge lakukeun tilu B pemuda-pemudi mun can boga kabogoh. B yang pertama berusaha liwat awewe geulis tanya guru moal bendu Pak RT moal ngambek Pak RW moal ngadat inung bapak kudu bunga lamun aya pemuda nongkrong liwat parawan geulis ditanya urang kudu alhamdulillah itu tanda pemuda kita normal. Oh itu sok pemuda nongkrong duaan ngaliwat muning dua sok pemuda teh hai berarti perlu dipertanyakan kacageran ieu selama dalam batasan silakan baheula ge sahabat sangit curhat ka Kangjeng Nabi hayang menangkeun Siti Atikah bapak seungah pan Abdullah gubernur negeri Sam tapi tingali nu ngadamel serat lamaran ge panangan nu mulia nyaeta Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama dalam batasan cek saha Islam ortodoks cek saha Islam fanatik. Teruskeun Bu? Teruskeun. Berusaha geus Ustaz tapi kunaon encan laku keneh can boga kabogoh keneh lakukan B yang kedua berdoa. Bangun dong tengah malam jam 12 penting teh saandi jabah doa. Kenapa program yang datang dari sosial media ketik rek spasi jodoh, ketik rek spasi cinta SMS 2000 banyak generasi Islam anu terjebak. Coba berpikir jernih lamun 1 juta nu SMS eta kali 2000 ngagunuk jadi naon coba lamun 2000 kurang digunungkeun bikeun sugan ka budak yatim tuh cara di dieu programna berkah sangakeun sugan tuh ka tempat ibadah urang anu keur ngabaralangun di dieu insyaallah eta leuwih mulia jeung leuwih barokah kangge urang laras kitu sakali deui laras kitu bikin kabudak yatim anu macan teu bisa inget sekolah dunia lebih manfaat. Ustaz berusaha sudah berdoa sudah tapi encan kene boga kabogoh lakukeun bae nomor katilu paling puncak bercermin. Eungeun teu atuh. Terus nang saya beuting pehong teh. Terus sok pake nyalakeun batur. Tombor parawan geun manila ge muringkak kudu pundukan ningali urang ada ulah berhenti da mau merapihkan deui. Bapak dia teh lain ke pemuda jeung pemudi hungkul keur ibu-ibu ge keur jamaah saeutik ieu urang hijrahkeun ieu Muharram supaya ka abdi nu ngomong ke di nyangkokot ajengan aya naon Bu beban hijin-hijinan poe Sabtu dulu poe Sabtu di majelis mah atawa poe Senin di alami ajengan aya naon Bu abdi ngawarung tatangga ngawarung muhun abdi uningan kieu rek nanyakeun teh kunaon warung abdi tiiseun ari warung tatangga rame boa-boa warung abdi di awuran bawa warung abdi di Heureuyan bawa warung abdi didukunkeun kurang jawab ieu dina warung ieu jawab entong nama hijrah hatena jawaban ti abdi bawa salah kita coba urang jawab nu leuwih detail nyaah meunang ngaji nyaah meunang salat nyaah menang ibadah nyaah menang sholawat yang maca Quran lamun pahalana kudu hancur dengan berburuk sangka jelas apa yang membuat warung saya sepi jawaban nomor kahiji beteuing barang daganganna teu komplit datang balanya subuh eueuh datang di lohor teu aya balanya di asar kosong tetangga akan jenuh datang ke warung kita karena apa yang kita sajikan terkomplit. Komplit Ustaz barang dagangan mah, tapi kunaon sok warung abdi tiiseun keneh? Dijawab peuting ieu dina hijrah ieu Muharram. Nomor kadua beteuing penataan barangna teu rapih. Nepi ka tatang lamun disilet subuh kapangih-kapangih asal. Pan lieur kitu-kitu teh mah. Cek tatang lain ngajuat balanya silet hiji ge ka warung eta mah capek kerja bakti. Kokoreh tiba duduk subuh kapangih asal kapangih dina jero maji kompan liar gitu. Ustaz barang dagangan komplit
komplit, penataan barang rapi, tapi kenapa warung saya masih sepi? Faktor katilu urang evaluasi beuting ieu mamepatiha. Beuteing warung tieun teh hargana teu umum. Ibu-ibu mau sarua jeung bapak-bapak. Sakumaha gara-gara usahaan larangtung bapak-bapak keke nyali dina urusan balanja mah eleh ku ibu-ibu dan lalaki mah moal aya hiji dina balanja mah gengsi nawar lalaki. Ibu-ibu lamun endog beda sakil tina beda 100 perak tina sakilo pindah warung. Di Karawang Wetan harga endog 25.000 sakilo. Di Nyangkokot kulon di abdi 24.800 pan awewe mah kecenting baru pitis leumpang we kumaha dan lalaki mah tara pusing lalaki mah sabaraha kan naiknya naik oh geus beres sok lalaki balanya peci ka kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggil peci sabaraha mang nu mana Pak nu hideung nu ase nu dese nu ase nu kumaha nu ase teh nu yaliangan hareupna model kitu. Jadi namun hal dah mungkin teu ngabikebatkeun ke tombe. Jeung tukang kopea 85 Pak. Lalaki mah teu pati eces ngomong geura. Beureum beungeut na ge. Nawarna teh ngojot. Atuh lempeng gani mang 80 mah. Turun tensina lalaki mah sakumaha gara-gara. Cek tukang dagang, "Wios Pak, panglaris. Sukses besar bagi kaum laki-laki bisa nawar 5.000." Balik ke imah tanya ke majikan, "Di mana Pak?" Sada peci, mana pecina? Mana mah yang bukti? Iya mah, sabaraha peci ieu? 80. Apa jawaban istrinya? Belak bapak siang. Jeung mamah geus ari balanja tanya. Ngobrol, ngomong, da kumaha ge mau dibatikeun. Sok awewe nu dihareup lalaki ditunggang mun balanja pecah. Awewe nu balanja, "Assalamualaikum." Salam, "Mang sabaraha peci nu hideung, tan hideung." Da kitu bahasa awewe mah. Nu ase tan hideung. Cek tukang dagang 85 lucu 12.000 gitu baru buat nyari hati ini dagang kira-kira apa nawarna oge buat neureuy ciduh payet tukang dagang teh pengen nyari hati geus teman gitu balik deui barang dagangan komplit penataan barang rapi harga umum tapi kunaon ajengan warung abdi tieun keneh faktor kaopat urang evaluasi dina acara Muharram beuting ieu. Kenapa warung kita sepi? Faktor kaopat beuteing budi tukang warung judes. Itu yang menyebabkan warung kita sepi. Tapi ka budak tatangga penyo diketeluk sirahna ku tukang. Depan irungna keur nyeplok ngog. Mecin beak mah nya kudu mareunang kompor nya ngitah budak. Kasep kada sakedeung, geulis kada sakedap kitu. Ngawaro da sok dididik ngaji di dieu ka parentah indung bapak. Dibere duit 500. Pangmeserkeun mecin 500 ka warungan. Tukang warungna keur ngeunah dahar. Budak di Karawang di Nyangkokot moal beda lagama saruba. Ka warung budak meser. Atunya heueuh mah jadi korikeun cara ustad hilang mah. Meser. Tukang warung amah keur dahar. Sehat keluar bari menjang tukang warung. Mari naon? Masa mecin. Budak geus don mentalna. Cek tukang warung, "Sabaraha?" Betul. Di warung sana. Warung mana? Mana duitnya? Iyo, barang dicokot duitnya teh leueur, aya minyakan urut merok penting tadi. Warung beuki amat. Dibere ka mecen harga 500, budak lain menang bonus permen, tapi menang bonus di tekes ya budak. Cek tukang warung riuh, sia mah barangnya 500-an oge. Ngawiu budak balik ka imah. Kenapa saya lirik kanan dan kiri? Ini mobil dari sana ada, dari sini ada. Masa kencana lewat heula.